Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bertiga trio idiot. Rio tolol. Dan itu secara rehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat banget ini keadaan. Tapi si aku yang ngeliatin bubuk nama sehat banget juga nih. Sehat banget atuh, udah kayak ini apa? Vokalis itu Behemoth. Anjing. Ayo mana perawatan kuy. Tapi bubuk mana lurus banget sih kuy. Asli. Alami. Alami. Anjing, gen. Gen Z. Nah, Bener tapi kan can guys bersih. main tadi hujat. Sarap sih aku. Tahan. Jadi kudu ditahan. Tapi vibes-na suasana enak mah. Iya nya. Naon ieu teh naon? Segar. Oh, jam anjir. Heeh, aya nama tidak setelah nonton film sore jadi orang menghapus konsep waktu. Anjing. Kontol. Tah, didinya kunaon? Kunaon kumaha? Sehat teu? Alhamdulillah untuk hari ini saya teh menjadi ieu spirit pisan teuing hari ini mah. Keren. Naon tah alasanna? Itu sebetulnya bingung rek ngomong naon mana teh. Naon ieu teh? Keren itu Keren. Jadi vibes-na beda teuing itu beda. Kemerdekaan. Tuh benar kemerdekaan. Heeh sih eta. Semangat. Kemerdekaan sih. Tadi di briefing lagi. Iya, jadi aya marane menyadari teh sih aya sesuatu nu beda di episode ieu. Adalah Nah, coba Ci. konsep ya fresh graduate banget. Fresh graduate tuh sih. Ngomong naon sih anjing teh? Tapi fresh graduate ini beda-beda konsepnya tuh. Kan biasanya kan iya apa? Jadi Luwih low light. Low light. anjing istilahnya low light. Brightness-na dikurangan. Apa? Culture-nya. Culture banget ini anak-anak culture. Tapi kok anjing jadi kita. Gitu. Belarkan kan bae paling dihujat. Bae paling dihujat. Kan biasa dihujat ku komen netizen gini. Orang teh nonton kekaraeun ya. Biasanya kan sok nempuan story di IG. Pas gitu aya nuker live orang ditonton lah. Urang. Teu batur ya mah. Orang harus sebutin ngaranna. Sebutkeun Awewe. Orang kan sok nempuan si eta teh. Anjing kacer cuk orang nanya. Oh kak nyaho. Aya aing sekonyong-konyong. Koder. The culture woman cari itu. Oh, Langsung siang apa sih? sarap ya. Terus pas ngeus gitu mana kumaha rasana nyeri hati atau naon? Dengan era we. Langsung ditonton deh lagi. Live Keluar. cukup aneh. Cukup aneh ya. Di IG mah berarti lamun anu live di IG mah berarti non mutual followan berarti sih. Polawan. Mending mutual. Urang followan teh. Hah? Urang. Ting tah. Anyar soal di dunia anak-anak. Itu abus radarnya tuh. Tasup radar. Dunia anak-anak deh. Barudak maksudnya mah. Berdak. Tah anu paling ketara anjing ketara. Kentara. Antara meureun low lightnya kuy. Karena zaman ayeuna mah si sagala mahal geuning teh. Wah. Sagala dipajakeun cenah jadi Wow. episode ayeuna mah ieu teu nganggo lampu ieu teh. Pengiritan. Mahal. Efisiensi. Itu. Ayeuna mah bisa make lampu tapi isuk moal dahar. Anjing. Oh. Alay itu teman. Sorry. Alay. Tragis itu. Tragis. Gitu. Nah. Vibes-na teh juga kerleutik pareum lampu lilin. Nya. Make damar urang euy. Anjing Sih. Orang puskopat. Lain aing kerleutik teh di psikopat. Damar. Isuk-isuk teh ieu teh hararideung make damar mah. Heeh, orang ngalaman eta. Make damar. Mongko lilin tadi anjing. Nya aku rame atuh Asia. Patroma ka jaman. Yang gabung circle culture anjing. Siap. Apa sih? Kan ulah kalancar-kalancar. Apa sih? Itu apa sih? Lo sembarangan nyebut kan. Apa sih? Nah aku ya apa sih? Apa sih? Sia naon sih? Tapi si kebijakan eta teh heueuh. Mane kadampak teh sih euy atau dirinya Kebijakan sagala dipajak lah gitu ayeuna mah sagala dimahalkeun sih. Tapi kan ka ieu jiga ieu ya sesimpel urang ngopi saset ge 2000-an nya. Aya pajakan kan ayeuna. Dahar atau jajan naon geuning di resto-resto atau coffee shop.
Encan aya di barudak mah kamari sempet rame oge kan barudak urang circlean musisi lah nya sok aya anu reguler dan segala macam main-main di kafe dituntut royalti teh. Wah, anjoy. Kan mana sebagai musisi maneh Heeh. kumaha Gimana Ci? Tanggapan Dari Ayah Bang Ogi. Akui dulu. Aduh, kumanya? Lamun di negara luar mah sistem royalti itu geus berjalan. Sebetulnya mah Sebetulnya mah. KB negara batur selain Indonesia. Ya negara-negara contoh lah nu terdekat Malaysia nya. Mm. Cuman orang kan tak apa indikator misalkan tempat usaha nu jiga kumaha nu di coklat royalti Nya standarnya berinya standarna. Aya nepi ka kamari aya pemberitaan juga anjing non suara manuk nyita suara manuk di royalti. Tah urang teuing eta mah geus nya sasa kamari wae gitu. tak sepakal. Bisa gaduh gitu tah. Teu efektif kan mungkin bisa wae si hal-hal eta teh di royaltinya cuman asal tepat sasaran benernya nama efektif mah baik gitu imah kan jadi non blur gitu tah jadi tabu lain tabu non bias biasnya. Soalnya soalnya kemana wae gitu tah. aya mah anjing naon sih itu ucing hayang ngiluan anjing dan naon lah bae ngobrol Menang Iya, royalti sih. iya bakal lebih serius sih. beda Anjing tunjuk tonggong wae mun anu. Ieu we serius, ieu we serius. soalnya Ngelempar bola we mah. kumaha eta Wah, aing teu nyimak kumaha nu tadi ge. terus tadinya naon atuh di dinya Ieu si diuk cek aing haip. Kumaha nya ieu posisi? Ieu posisi asa tanggarahan kieu. Betul euy papangna mah. Papang nama make polo jadi asa lebih Anjing otak. Polo dem akom. jadi ku pasti lebih serius gitu tah menyikapi menanggapi lah hal eta gitu segala dipajakeun Jadi Kalau ieu mode muis atau mode naon? Lanjut. mode marketing engko mun aya nu ngomong tong dipotong. Ieu di pararoto. Sorry Pak Produser. Kumaha apa? udah can ngomong biar mah jadi lain potong supna can kayak mulai Nah cek urang mah kahayang mah nya kepajak-pajak wae mah tuh. Tong sagala dipajakan gitu nya. nah Nya tuh karunya ada rahayat leutik atuh. Harurang teh rahayat leutik. Segala dipajakan terus teh ayeuna di musik di kafe diputer dijilat dicelupin. Masukan aing ngomong naon deh anjing di musik diputer dijilat dicelupin. tenan naon lah punchline-nya cukup rada berbobot jadi tenan naon tenan naon Ya cok lanjut lah misalnya government orang teh ikut campur sieun aing sieun hilang Saya ngomongin government tadi kebijakan teh ti government turunna teh lain ti kerajaan galuh kakuan cuman nu ngomongkeun teh tadi ge urang mah ngomongkeun kebijakanna teuing saha eta mah jadi dinya we eta mah sieun bisa ngomongkeun government urang teh ngomongkeun government ya kan tuh tadi Pemberitaan. berita iya di bip mall di bip mall mungkin aman tuh anjing beda beda jeung dedegan aing itu maksudna teh ieu sok we komplain gitu. itu ikut campur tapi vokal kan justru orang yang mana mesinnya Jangan terjebak, Bos. Ini deg-degan nih episode ayeuna mah. soalnya ya rada Deg-degan. Jadi episode ayeuna mah deg-degan. jadi urang teh rada episode mah rada ngarasakeun tagar-tagar anu naik bahwa Indonesia teh gelap cenah. Gitu ya gelap-gelapan. Maksudnya mah kadinya meureun karena segala dipajak gitu. Jadi lampu ge jadi ngirit. Jika cuman baheula meureun kan zaman baheula ge keur awal-awal aya non listriknya ti PLN eta, orang teh nyaho ti PLN ting ti mana lah PLTA dan segala macam. Di jadwal kan zaman urang keur orok urang ngalaman keneh di lembur teh. Jadi lampu teh ngan ti jam sabaraha ka jam sabaraha geuning teh. Tapi aya nu kitu di daerah mana gitu tah? Sampai sekarang. Hari ini Sampai hari ini juga aya nu kitu di jadwal. diputer Dijilat. Celupin. Hei. yang ngiringan. Yang ngilupan si aku. Terus aya oge anu kamari mana lain nuturkeun sih sebetulnya mah lebih ke karena orang dipaksa untuk mengkonsumsinya sok bijil wae pasti di FYP, TikTok ataupun di IG lah. Anu di ieu bos,
Aya geuning wali kota anu di Tukangan, tonggongan Tonggongan. atau naon? Aja anu si warga teh protes hareupeun bungut teh langsung geuning bari Oh, lumpat. tak apa teh. Anu ayeuna teh demo oge di Pati. Oh, iya nu ribut. Bupati eta mah tuh. Oh, bupati nyalin wali kotanya. Salah. Sorry government. Heeh, tah eta kan depikeun ka mun teu salah mah pajak kan eta masalah pajaknya. Terus mimitina mah geuning sok aing teu sieun cenah 5.000. Teu bahasa Sunda sih ngomongna teuing teh nyaho 5 juta warga ge jangankan 5.000 cenah 50.000 ge. Mane aya bijil teh FYP. Aya. Aya eta mah orangnya nu Pati mah. Dan eta teh Pati Bagja Cilaka. jodoh. Jodoh Pati Jodoh Bagja. tinggalin. Jadi episode ayeuna mah selain menegangkan teh ieu teu nyambung. Nyaritana teh si aku mah loba punchline nu tepas. Set up teh punchline teh. Padu pelendung. Heeh. Jadi dar dag digdug daya. Gedombrang episode ayeuna mah. Ka mana we ngomongna teh? Hese. Heeh, si aku teh. Lebar dia orang nyarita. Heeh, lebar sia. Iya geus. Lebar. Oh, lanjut. Eta Tapi BTW, ya by the way, anyway Baswe kieu. Serius ya. sok orang berderek murak mamennya. Jadi orang teh kemarin kan kunjungan ya nya ka salah satu rumah sakit. Orang teh ka tukang gorengan heula. Ieu nyambung kanu carita tadi cek agalihnya anu Indonesia gelap. Hiji ibu-ibu tukang gorengan nyaritakeun cenah ujug-ujug ngomong dah orangnya kan Bu, iya sabaraha gorengan bla bla nyarita tuh ujug-ujug ngomong kieu. Aya nama ibu teh cenah ripuh, cenah icalan teh cenah tuh tinggal di tukang dagang loba we cenah. Aya dagangan loba anu meuli eueuh. Tah gara-gara Sopi lah cenah ngelirkeun. Ya inti karunya kasih ibu teh datang di tukang bakso. Pan aing di TGBLA cenah kamari cenah dagang bakso cenah balik sakieu datang sakieu balik sakieu deui. Goblok cenah si itu tah gitu. Cain teh Bu sing sabar sing teh. Nu penting mah ikhtiar heula dangke oge pasti bakal nemu jalanna. Si bapak nu tukang bakso teh nilu-nimbrung deui. Ieu mah Indonesia mah kudu perang heula. Anjing, aing jadi deg-degan cai anjing. Ieu mah lamun geus perang teh bakal muncul cenah hiji pemimpin anu bener ridho ikhlas. Nih, kamelar cek aing kitu ieu mah. Si bapak eta gagah eta si bapak. Tapi pejuang banget, ieu mah kudu perang heula, tapi kudu bubuk, cenah kun bae urang ikhlas na maot oge. Nu penting mah engke datang pemimpin hiji nu jujur cenah nu bakal ngabela. Cain teh pae perangna jeung saha bebas, cenah perangna mah jeung saha. Anjing cai si bapak. Ngeri kieu. Ya, Cain teh. Bu, ibu cenah. Langsung ngomong ieu si ibuna teh. Cenah ibu mas nah gugah jam 3 subuh, nyacanjeun adonan cenah kapungkur masa 2017 teh ibu. Adonan teh sehari teh 400.000 cenah tah batian cenah beak kabeh. Ayeuna mah cenah tuh tinggal lisna 2 kilo ge tadi gue teh beak cenah. Si goblok cenah. Si ibuna teh ditinggalkeun videona bae. Nih aku ada videonya. oh di Oh di play bisa. Coba deh ngobrol we. Kenapa bos? Nah tadi si ibu itu dagang gorengan, Hah? tapi nyalakan Shopee. Heeh, ngomongnya gitu. Itu gara-gara ya online cenah. Ibu teh cenah. ya. Cak ente ibu nah jadi ambakan ka Shopee. Ada kan gara-gara ibu-ibu atuh koy. Misalnya teh ibu-ibu keren eta mah. Cek ente si ibu teh cenah hudang jam 3 subuh. Anjir, cak ente ieu si ibu hudang jam 3 subuh komo aing nu beurang ieu. Sarena jam sabaraha? Heeh, gitu. Coba Kurang sare sih ibu. kurang sare maksudna teh. Dari dugana lieur dia. Dak digdug. Dari Shopee. Apa udang sare muka HP inget Shopee. Berarti mesti bere nyaho. Atuh bung kemah jam genep we udang teh. Mete kurang teuing sare. Da jangar. Soalnya korelasinya berarti di Shopee jagang gorengan kan? Beak. Mana videonya? Iya. Tah. Heeh. Sok bare ngobrol. Berarti kan eta teh ieu nya kuy bentuk ekspresi ke naon berarti? Kecewaan lah ya. Kekecewaan ke Tah. Ibu tinggal ai dagangan loba. Ai nu meuli eueuh punya. Tinggal si bapak. tadi ya ningali mana? Tadi ya. Kuliring mah dia teh. Aduh ya Allah. Tapi bisa kena seri kuy. Bener dagangan. Mana si Emang? Meuli eueuh ieu teh. Sarua Bu abi ge kitu geuningan bisnis teh.
Aduh ya Allah, regreg. Ganti abi hungkul nu balangsak teh Bu. Aya batur. Hina-hina. Ya batur. Kas bapana ieu. Izin dokter, aku ini di depan mau Mana sih bapana nya? Ah, oh kayak kudu dia si bapana. keur curhat sih Bu, nanti tinggal ai dagangan loba. Ai nu meuli Allah punya. Ah, bapak. Tukarnya. Ah, bapak eta. Kudu perang heula di Indonesia ieu Mas. Kakara bakal damai anjing saya ya bijak. Engke bisa di-play? Bisa. Gitu tuh. Siap. Tapi ada orang ngasih izin kasih ibu Bu boleh di video. Oh, cenah naon? Ah. Boleh di video nama. Oh, dia teuing tadi ieu di-share. Boleh juga nya. Boleh nya. Wae teu raon mah. Boleh. Naon sih mana ngeblank? Bisa lain mau diputer kayak bisi di pentar royalti ku si ibu. Oh, ieu si ibu beungharnya. Heeh, bisa jadi beunghar ti video eta. Tapi sisirian Urang mayarna kumaha ya. ikhlas pisan si ibu eta sirina. Tapi emang rata-rata di warkop mah sok lucu lamun ngobrolkeun sesuatu jika isu besar tuh nya. Tapi dengan non analisa anu saayana gini. Nah. Jadi seru. Mata teu daga gorengan teu payu ge salahna Shopee. Iya disalahkeun gara-gara Shopee cenah teh. Ibu teh cenah dagang jam 3 subuh teh beak. Ibu teh beres jam 10 peuting. Kan payu teh sedang 30.000-an we ayeuna Mas. Baheula Mas 150, 450. Gagah Bu ibu cabe. Di mana teh? Bae disebutkeun kotana. Nya teu raon. Ujung Berung. Ujung Barung. Ujung Berung. Ujung Berung. Menarik. Bisa keur ngobrolkeun naon tadinya? Indonesia gelap. Oh, Bupati. Bupati-pati. Bupati-pati. Cing Bupati cilaka. Tungtung nama ieu kan naon ngaranna teh? Minta maafnya. Tapi henteu mundur ti jabatan. Belum. Nih, nyawan euy nah belum. Arek Kan detik. aya proses ieu lah. Oh di ya Aya naon teh? Proses di DPR di Makanya orang dimakjulkan. dimakjulkan. Gitu. Pusing. Salah seri. Mana yang seri kena mon? Nah, cing ge. Oh, itu salah sebetulnya mungkin salah sahiji naon ngaranna teh disebut Bisa nanti ngomen bos. antisip. Naon ngomongna? Itu si Akang yang gondrong sudah mengkonsumsi apa? Namun biasa sok itu. Tes urin yuk. Aing nu dihujat wae ku netizen mah nyen cerita palsu cenah ngelantur. Kang bae we teh di jieun mulai carita. Teu aman-aman ka sok we hujat. Bebas ngomen mah. Justru jujurnya. Jujur eta teh semuanya cenah aya carita kitu semuanya aya begal make kopiahnya aing teh nyahum kudu diatur ku urang begalna eta nu carita begal hari teh. Fashionnya si emul. Si emul. Diatur. Engke mah ku aing digeroan si emulna teh disangka aing teh ngabohong. Moal sok di dia tampil gitu. Tampil. Perform music of the world. Langsung kita menyampaikan pesan ka begal-begal bisa nonton si emul. Tuh gara-gara si emul jadi mah aing dihujat emul. Tah nu make kaos burung mah cenah caritana ngawadul wae. Jadi maneh mah ieu saran. Lamun nonton Marvel sigana teh maneh mah Iron Man asli lagi kudu aya di dinya. Kitu eta teh. Pan ieu teh kontennya Konten dibuat ieu teh. untuk kebutuhan entertain aja gitu. Terlepas rek ngarang atau henteu berarti kan gitu. Jadi bae we meureun di dinya ngarang ge. Soalna Penting kahibur. betul soalna ti 1.800 penonton teh ngan si Akang ieu hunggul hiji. Nu ka urang mah ngahujat jiga nama mah kenalnya ka urangnya. Oh, jika nama buzzer. Buzzer. Udah si Repa itu tuh. Manehnya anjing. Tes mental. Tes mental. Oh, udah ketemu ada orangnya ini di. Kalau si Epa mah. Di tes satu produser. Cing si ieu anjing ka aing menusuk dari belakang. Ka aing mah ngomongna geus nah teh mun cenah si mumu nyarita mas nah urang teh resep ieu si anjing pete ngahujat itu. Yen akun Mental ngetes mental. Oh, ngetes mental aja. Aku nono oge. Tapi orang boga ieu Pak tenang. naon? Iya. Nah, Gandara kejielkeun. Tah, koy. Naon ngaranna teh? Nah, episode ayeuna indoornya. Salah sahijina mungkin antisipasi karena geus beberapa hari terakhir khususnya di Tanjung Sarinya aduh tiris pisan anjing anjing. bener bos. Ya, Seberapa derajat? hah? Seberapa derajat kemarin tuh? Urang 17.
17. Urang 17. 17 Sumedang Utara urang Sumedang Urang Utara ngededek gitu. Tiris. alay lebay Si anjingnya, si aing ge. Gibrig. tiris tapi itu gitu oke atau emang bener eta teh Bener. nya ngawaduk wae nu baju berkoneng mah Eh, tapi bener tiris pisan eta teh aya naon kuy mana mencari tahu teh sih urang nu apal mah eta Coba mah. Urang mah kan si BMKG si serba tahu urang mah di dunia ini urang nu teu nyaho. bae yang penting aya jawaban bae ngaran Ada. Jadi ieu teh matahari teh menjauh. Urang pernah ningali dina status batur real. Nanti di bulan Status batur real. Status real batur nyieun status tinu real tina status real status Instagram ku aing kalala joan ningali jangan kaget ya kalau nanti ke depannya dingin. Nah, soalnya matahari agak menjauh. Wah, saya LDR, long distance relationship kan. Jadi teu naon. Emang saberapa tahun sekali emang kudu kieu gitu. Fenomena Terus alamnya. penyebab kalian harus menjaga kesehatan, batuk, pilek pasti bakal loba eta teh. Gitu. Intina mah kalinya kan orang di WHO langsung. Wah, Haji Oman. WHO. WHO. aing ge eta mah Iya sih, Gemini banget anjing. Ini blind spot anjing mana? Mana? Blind spot. Grinder. West Ham anjing tapi mana naon kuy zodiak Aquarius urang. Aquarius palingan Aku skaper. Aquaman Mana? zodiak Capricorn Gemini. Nih, itu mana nu Gemini? Heeh, kuduna aing nu juga mana itu? red flag nya Emang red flag. Aing mah Gemini, emang red flag. Emang kenapa dikitu? Nah, ini kan ngabahas nu tiris kamari. Kebetulan nong teh. Ku ieu teh jiga nama angin musonnya nih. barat Oke, kela cain teh. Aing inget angin muson jadi inget bala baturan SD. Terulangan bos. Emang capruk jalan mana teh. Kan sok patukar-tukar ikan ya. lain geus mau di karakter anyarnya kabun geus nah ngaranna Ayalah temen. Kan sok pahililingan pamariksa-mariksa. Ulangan teh. Mana ke orang kemana gitu. Anjing aing ngabage mariksa baturan aing eta. Anjing ngacapluk ieu cai. Misian kan ulangan IPS. Angin muson adalah angin ribut. Terus julukan si Jalak Harupat itu julukan siapa kan udah Otto Iskandar Dinata si Cepot. Eta culture tapi juga eta aya keneh jelemana ya sebutkeun ngaranna. Bae sok bae orang ngajak ngobrol juga nyambung di dieu mah. urang Soalnya eta sigana naik-naikin baturnya si Emul si eta nanti ke si ibu eta si ibu si ibu kali di bawah. Teh kita. Itu urang gambarnya aya case oge pas balik gawe urang teh aya ibu masang bendera. Eta mah eta bae videona di-share. Ini keren pisan. Aing nemukeun di videonya bae nama. jadi video di ST naon DSS pokoknya mah stasiun Spur Rebel. Tante urang tante. anjay Ya, Mana, Tan? Tante urang keren pokoknya mah. Iya. mana kan bener Akhirnya di lemur masang bendera kira rame tuh. Tinggal di radio. Ribu kabeh ibu-ibu meni dia mah tuh. Enggak eta talian ku tali silaturahmi ame pageh. Tuh, tihangna ganti ku tihang agama, Buru. Jing. Ini Rokaya. Ya do elos mah iya ya. Kengran iya. Tah, iya. Kali-kali. Tah iya. Ibu-ibu unggul ya, tinggal Tah iya. Ini capek. Ini serius. Ngali tante aing. Rokaya dege gaji kinung aing. Labu senama. Aduh. Alik. Cikan ku abdi dia pasangna dia. Rame pokoknya mah jadi cerita nama, ini poinnya menyambungkan nu tadinya. oh aya poin nah
Aya kan enak teh orang teh syuting teh di tahun 2025 bulan Agustus. Jadi emang kemerdekaan gitu ternyata di lembur mah kemerdekaan teh masih kene rame gitu, masih kene guyub. Bentar kurang resep berteman dengan ibu-ibu. Wah, kamarareuna we ngacamling teh. Cek aing teh. Alah, ibu ini resep di dieu mah nya, cak aing teh masang bendera teh. Cairnya menang dana, menang cenah aing mah ti Bang Emok nah. Saya berjanji, ka aing jangan ngomong kitu geura. Oh, aya ieu nanya. Aya Slogan. aya slogan. Muter ka kelas-kelas. Menangnya curang teh menang dananya ieu ti kepala desa nanya. Menang cenah menang dana ti kepala desa jeung ti Bang Emok. Langsung aya budak ketik, saya berjanji akan tanggung renteng kalau teman saya sakit. Bener tak? Emang gitu. Emang gitu. Emang gitu anjing konsepna. Emok. Bang Emok. Kalau resep hiburan karunya nya, lain karunya maksudna teh ke masyarakat bawah gitu nyambung kanu tadi gitu sagala dipajak. Padahal merenana mah sarur banget keneh sok teu dibiayaan teu naon. Nyieunnan bendera neutekan gitu. Tak beri diheureyan we. Ibu cenah konsumsina tos aya. Teu aya itu atuh caknya tai-tai haneut aya di rumah. Eta sapeda teh sabade mah. Ini sos ya goblok. Pan SS mah rebelnya jadi ibu-ibu teh oh teh si Amuis mesti si jelema edan cenah. Atuh ai sia cak teh marah-marah. Heeh, nu belok si Uji eta mah aing ngomong. Nu gelo geus tong gedenge cenah. Mun aing ngomong teh geus tong gedenge ting si Muis mah nu gelo. Ya Allah hampuranya da abi meresep heureuy Gusti. Itu si ibu teh tah tanggung renteng. Si Muis teh. Nah, habil nyarita nunjukkan videona sieun disangka hoax deui Heeh, tah eta sia anjing Sony. trauma berarti. Sony ngaranna. Teu maneh rame teh ibu-ibu eta. Hah? Teu maneh. Ayo urang mah pernah oge kamari kan orang keur dahar gorengan ya. Kan ada kelompok ibu-ibu yang suka sarua ngagorengan di dinya, dahar gorengan. Anjing, kan ngomongkeun Bang Emuk, Bos. Ngomongkeun teh. Ini nu kamari mah galak. Wah, cenah eta mah hayang naon teh hayang kapuji cenah. Lebihan teh galak cenah. Emang sumputan. Tadi disumputan. Anjing, cai teh rencana. Karunya nya karunya di karunya di. Lain karunya tuh kalian teh harus tinggal di batur melaan nginjem nganjuk ngahutang. Entak sing balalager sing balener gawe teh geura. Jauhi Bang Emok. Jauhi Bang Emok. Dekati Bang ini Bang Kenu. Si abi nyobiannya ieu nya by the way. Nah, Langsung ini deh. ngok bari imam 17-an. Kok ini semua ya? Teu urang eueuh soalna kuy. Hah? Teu urang eueuh. Lain eueuh. Kan di teu urang can kebentuk naon sistem pemerintahan setempatna lah gitu RT RW dan segala macam. Can ayanya. Can aya. Jadi tiga nama seru lah mun ulin ka lembur batur gitu. Meriah. Isukan kan tanggal 7. Teh Hamin hiji 17-nya syutingna teh. Aya raramean teh sih kok di kecamatan. 3 tahunnya orang di dispensasinya. Nah, pasar malam bae kamari. Nah, ini polemik si ieu mah. Karena kan orang teh kemarin teh gara-gara ribut teh ya si kecamatan. Oh, karnaval setahun sebelumnya. Sama geus jadi rahasia umum sok aya ribut wae gitu nya. Oh, Lanceuk urang nya nu orang Jakarta nepi ka ngomong di Tanjung Sari mah mau takbiran pasti gelut. Pawai obor pasti gelut. Mau lebaran gelut meni resep-resep garlut teh. Gabut. Kecamatan kita mah gitu chaos. Kanu gelut nomor hiji. Sing beres acara teh botol minuman di mana-mana nya. Ampun Gusti. Cek amun dek mabok. Jadi kadinya poinna. Nah, paling teh karena kan nu mimicu keributan teh pasti naken nu kahiji, nu kadua mabok. Nu katilu pangabutuh. Atau dendam lama teh. Dendam lama juga netizen. Ka urang. Personal eta. Personal. Berarti seperti tahun-tahun saacana paling non per desanya kuenya mun aya karena. Taya toge eueuh anu teh. Ade eueuh. Tapi Marga Jaya mah aya wae. Ayo wae. Ya. Karena baralager rek diatur juga na teh. Karena aya West Ham United. Nyala ramu. Cabut paling saklar. Bener tapi eta Jaya memang seperti itu. Tah eta mah heuh. Naon? Ngomong-ngomong Tanjung Sari mah itu dikomplain deui.
Pagar wae di komplek. Urang ngomong-ngomong Tanjung Sari cenah ngabogoh. Teu da Ya emang keren Tanjung Sari mah bagus. da eta mah harita mah ka spesifik ka pemerintahan tabi mah teu kan ngomong gitu Tanjung Sari unggul. Ah bahaya atuh lah dihujat ge mah di Keunikan. mah naik. Gitu Can Nya urang cuman can cian can saedan son horegnya. naon. anjir. Di Tanjung Sari teh. Tapi eta kamari aya kuy kan. Aya Tanjung Sari konversi son horeg di sebetulnya mah secara teritorial lain Tanjung Sari eta teh pemulihan. Mulian ya. Pemulihan tah bener. Tapi aduh anjir ratu boy. Son horeg eta teh, tapi dalin son horeg meureun. Definisi son horeg naon? Teuing ngaran hungkul mah son horeg. Nu ngabedakeun eta son horeg jeung ieu lain. Kan mobil ngider Ngider juga namanya. kan horeg mah. Gede meureun ieu. Horeg mata ku horeg ge. Horeg. Horeg. Kualitas ciduh saeutik dalam mun loba mah di ciduhan ieu teh halo. Ti dia teh. Nepi ka ditu teh tah. Industri teh. Industri. Bener. Urang lari yuk ya. Rute nama Bogor we TikTok yuk. Hanya itu si goblok tuh. Terakhirnya di sawah dadap. Keluar tuh sawah dadap. Urang arek carita ieu Naon? real ieu mah no fake. Haneut keneh ceuk kajadianna teh. Kumaha cikan. Arek ada kan? Tadi cerita cak-cak goblok. Nya caing can ge mulai. Pak. Ma sok. Eta teh tuduhan serius ya gitu teh ulah di Sok geus sok jadi manjang sok cerita. ulah dibiasakeun. Sok geus urang rek cicing. Masih excited. Gelap teu. Nya cukup gelap lah. Oke. Cukup gelap. Sesuai tema. Soalnya tema. Jadi itu bisa dibilang mistis horor lahnya. Jadi ulah seuri kudu sieun. Kieu. Kan urang salah sahiji tipe anu henteu borangan. Tah tadi peuting mah urang teh geus sare jam 12-an lah nya. Jam 12-an. Kahudangkeun jam 3 subuh aya anu naon ngaranna teh nabrak kaca kamar urang jam 3 subuh sagede jiga kan poeknya jadi sagede kopeah lah warna hidung gitu urang teh langsung hudang cir naon eta cik urang teh tinggali lah urang teh saeutik da emang naon ngolebat geuningan tinggali saeutik tangan saeutik katinggali teh ngan saeutik sebagian ti kamar teh katinggalina teh karena nyumput gitu apa teh naon eta teh jangjang manuk urang pikir teh kan karena si manuk si jangjangna teh cicing jadi orang pikir teh bangke berarti bangke ya itu jadi kapikir film-film cing aing aya nu ngirim bangke burung gagak tah gitu bisa tetangga anu teresep gitu padahal urang tetangga Pak imah urang tah geus cing si urang teh berarti ninggalian bisa soalnya mun bangke emang pasti aya nu ngalungkeun kan pasti aya entah eta jelema atau naon gitu ayo urang kan skeptisnya teang urang tingali tang si aya jelema ataupun bisa aya suara-suara nu lempang gitu geus ngalungkeun eta tingalikeun ku urang teh cicing wae urang teh 20 sampai 30 detik teh berarti bangke nya geus lah tapi urang tetep penasaran diteang deui ku urang teh ka luar kamar jadi keluar urang teh ka pantu hareup tingali teh lawang we bener manuk warna hidung meles gitu tapi lain bangke ternyata hirup nya eta burung hantu bueuk eta teh Warna hidung. Terus nah orang menyadari eta lain bangke teh si eta teh ternyata masih gerak dan sirahna teh masih pas disamperin ke urang teh loh gitu tah lihat kayaknya gitu kan cukup soalnya urang teh ya kurang dipoto Sini sangat bohongnya. tah itu di kamar tapi udah sakit itu jelas tuh teu jelas ngan urang teh geus pareuma jeung lampu luar meh teu katinggalinya meh urang teu overthink geus weh terus isuk geus caang urang buka ternyata si ieu nang seueuh tapi di handapna aya non bercak darah gitu ternyata si teh cedera tapi teu nyaho ku naon nabrak imah urang dak eta tadi subuh jam 3 handeut keneh kan carita eta gitu
kumaha cek paneh. Wah, setan. Anjing. Mana tuh sih? Ini bener tah? Iya fotonya tinggal. Tapi udah jelasnya poek ya. Wai bagong. Tah itu sirahna. Aing teh di waro, aing teh keur punung biasa teh di waro. Nah. Heurina dewasa sih ya. Gitu. Tuh kan cai cerita horor geus serian we. Si si lalai. Gara-gara kamari nontonan konten eta. Eta respon heula sih Heula. kali emang. Geus panseuri disengseurikeun. Emang gitu. Gitu intina mah. Kudu butuh ieu Ini dari konspirasi ya mah Naon omongkeun heula ulah wak. Ya mah sok kitu. Jol ditilai we ditilai. Ya kan ya teh akhirnya teh kepanggih si manuk cedera kan. Jadi kan orang teh mikir, nih konspirasi apa ini gitu. Siapakah yang memburu? Sehingga si eta cederanya di jam Anjing, jadi sakitu. karo istilah nasional geografi ieu mah. Nyarita teh siapa yang memburu? Geus nyaho manuk. Manuk teh keur peuting mah panonna teh pan. Henteu justru buuk mah boga night vision. Meskipun poek ge Atuh teh kabeh manuk normal, atuh bae nu lolong pan kabeh ge jelema teh kitu. Mungkin beda jeung jelema. kala Jelema udah gesare lieur dagdikduk kan gitu. Dagdikduk, Bang. Buah keur puasa manuk da kata nyangu. Dengar kaca dag. berarti eta mah nu ieu disabilitas manuk disabilitas. Manuk disabilitas ya aku mau ini konspirasi. Langsung dianggap serius. Ini siapa yang memburu? Memburu, carek naon memburu subuh-subuh jam 3. Mending tahajud. Lamun beurang Naon? buruna Jam 3 subuh. lamun beurang kan eta justru waktu tepat teu ngaburu. Oh, apaan sih ya gini jadwalna? Mana jadi apa jadwal ngusep anjing? Ngaburu nguseup. Maksudnya teh ngeburu. Eta Jadi naon intina? dia orang nyoba ngasimulasikan Heeh. nah si manuk ieu juga kasih gali dengan posisi cedera. Oh. Oh, ieu teh berarti apakah suatu tanda naon gitu-gitu maksudnya teh kadinya lain atau cik bener kan orang? Klinik sih. Bisi kelenis. Bisi klinis atau emang aya ulah manusia. Atau emang eta mah natural begitunya. Kan tuh mungkin misalkan ayeuna manuk gara-gara paeh gara-gara naon? Gara-gara gak bisa napas. Naon sih? Sieun naon sih? Anjing capek. Naon sih? Jadi teman-teman jadi gini kalau ngobrol sama orang toksik eta teh energi teh keserap kabeh. Tah orang ngobrol jeung si aku ya Allah. Ieu mah emang kuduna tes urin teh jadi. Jadi gini teman-teman ini poinnya adalah lamun antum boga babaturan toksik mending tutupan ceuli. Eta disedot kabeh energi teh. Soalna aya kasus gitu lamun geus beres ngobrol jeung jelema anu toksik pasti jangar pasti asa ngajelebet sirah teh. Tah urang teh rasana teh kitu ngobrol jeung mana teh. Toxic City. Ben. Anjing kan judul lagu. Ben. Ya. Jadi gitu. Toxic City mah judul lagu. Selain tes urin urang konsul SPKJ kudu kasih kolom spesialis. Anjing spesialis. spesialis Kejiwaan. konsul. Lain kieu teh. Nah, menyambung tinu cerita Mega airport. Hah? Orang kan aya airport. Coba Teh ngenali. nyambung deui we jeung airport. Itu Airport coba ngenali. Stecu, maksudnya stecu. Anjing. Cie kan Telan cuek. Udah jang airport gini mah liriknya tuh. Airport saja. Kalau cocok bisa datang ke rumah. Import deh eta lagu import. Airport itu lagu airport. Lagu DJ, lagu DJ. Import bang. Geus ieu geus pembahasan eta geus. Geus. Tah, urang teh rek menyambung ti anu cerita bieu anu awalna mah horor pas di konfirmasi mah ternyata henteu horor gitu tah. Tapi mah aya anu horor pada zaman eta di teuing urang teh nyaho kejadianna happening-na teh nasional apa henteu. Pocong keliling, Bos. Kaget orang eta. Urang sih terus. Anjing kaget industri. Poling. Pocong keliling tapi orang eta pernah ngadeng Industri tekstil. Cek aing ge. Ya Allah. Tinggal istri saya belum jadi inget industri tekstil. Sudahnya. Jadi kan
Ya puntennya teman-teman sadaya ya marap episode aya nama kaditu kadieu tapi nah kumaha da Gelap. sampai jeung judul. Jadi paduri sada iya mah lamun dina nyanyi mah vokalna poe Senen, gitarna di Kemis. Dijual terpisah. Dijual terpisah iya mah. Bener. Jadi pengambilan suarana mah geus bagus. Bener. Tinggal ngambil nyawa. Ya aku pengambilan nyawana kudu tepat. Ji komenan netizen banget etanya. Anjing. Industri eta. Ya polling nama tadi dibahas. Heeh, polingna mah polling. Naon? Pocong Itu keliling. keliling. Eta zaman-zaman orang umur sabar sih eta? SD 2011 2008 berenang Pan orang kalau tinggal buktikan eta. 2008 mas SMA anjing. SMP. SMP. Bener. Geus we gitu. Ieu polling nama da teu dibahas anjing non ieu we jump scare hungkul dibahas nama. Si mararake naon maneh. Tapi bener bos, orang pernah ngabuktikan eta ke SD. Cipocong. Nu dibuktikan Si naon? pocong keliling eta teh. Yang viralnya Viral kan deket SD kebun harita. Iya. Mana SD? Urang mesti hiji IPK, Bro. Mana? Biasa hari. Ya sari. Deket mah. kebun jukut karena ge. Garden grass. Tadi buktikan lah. Pocong anjing ternyata naon jika. Naon? Tai. Sia mah biasa lagi. Jadi ketai Ieu mah saku mah pertaian wae. tai gede. Salah paham warga anjing. Naon? Nangka di karungan. Berarti disangka pocong. Rame lah di kampung eta teh deket SD teh anjing pocong daerah eta anjing. Pas dibuktikan wah nangka make karung. Kelilingnya iraha. Biasana di kebun karung teh aya tulisan urea. Cing Jepangnya ura. Ini punya pocong tulisan pupuk urea 0917. Kan gitu mah bos. Pernah tuh ke Lembang Jawa soak di karung di sisi jalan disangka naon nih. Soak sih. Anjing ternyata karung goblok gitu bisa jadi Imajinasi eta. imajinasi. Karena tadi konfirmasi jadilah pocong. Mulut cepat kan menyebar. Oh, alah, nggih Mas. Benar-benar. Dalam. Nggih. Iki cara ngerti loh sampean iki. Cuk, jadi lo. Ih, Tah, ceritanya nanti didinya kan Apa si cek si aku macana di tangkal nangka. Berarti kan mau bisa nepi ka SD dirinya. Napi nahan nepi kan ulin. Urang di lembur-lembur enggak ada yang cari tahungkul. Kumaha ngadengen carita hungkul. Heeh, ya aya pocong keliling, enggak sih soal itu. Lepet. Nah, cek aing. Teman. Tadi sacan ka dieu nyeunara naon di masa. Teuing, cek aing ini nyuh mie, si ieu mah loba teuing. Heeh. Awug. Tuh, nya awug. Awug ke lamun aya awug nya aya tadi ge. Kosong teuing euy. Ieu. Kuy mah percaya konsep kasurupan teh. Hah? Konsep kasurupan. Percaya. Aing teu Geus dibahas tadi episode irahnya. geus anjing lamun aya nu kasurupan ngada harta bungkas kakara percaya. Kan jadi anjing op. Jadi robot Android. Menjadi tabung skill. Ayo suara anjing bocor. Regulator gorengan nih. Sagemel. Gitu. Pocong keliling teh urang ge soalna baheula teh ke imah urang di pemulihannya kan cukup jauh. Tapi nepi ka ditu ge gitu. Jeung cenah kuy harita teh aya tuh urang pokok tukang ojek intina mah subuh-subuh cenah. Tah, manehna teh rek ka pasar biasa nganter si emak cenah balanja gitu. Ngan poe eta mah ternyata si emak teh indit teh heula kana dolak. Kakara balikna dijemput ku si emak eta cenah. Ternyata anu ningali pas inditkeun teh di Sari Eco. Di Sari Eco. Balad cenah. Balad ngojekna ningali teh ngabonceng pocong keliling eta bari nangtung si pocong teh cenah. Wah, di nu motor Anjing. Tuh keur mah cerita pocong terus pocongna teh Pocong racing teh. Freestyle anjing freestyle. Prestil anjing, Pristel. Bener eta cenah. Kan ku cerita pocongnya geus mitosnya geus maksudnya geus masuk akal. Ditambahan deui nangtung pocongna teh. Tapi kan emang hese meureun mun diukna ini lep hese meureun pocong. Nyangigir paling. Yang ini Oh, nyempongnya. nyempong pocong mah. Berarti awewe. Bener. Berarti by the way aing balik peuting sorangan anjing pocong. Aku tuh percaya bieu kesurupan. Urang mah emang teu percaya tapi imajinasi anggar Sugestinya. sugesti. Makanya tangkal Anter anternya kayaknya baliknya. Tangkal nangkana di SD Jayasari pisan cenah. Heeh, Masih aya ya.
Teuing tah. Masih sih kan. Masih urang. Tiba-tiba tercicing gini kan. Goblok, enggak goblok. Anjing. Blok euy. Anu biasanya cicing di luhur ya murah. Langsung semen 3 roda. Punten Kak Pocong sareng kuntilanak dinten ieu mah ulah bakat tampil. Abi bade uwi. Ka aku we. Oh, borangan sih itu, borangan. Udah asli borangan. Ningali banget orangnya pan. Soak orang. Heeh. Kemudian ningali pocong atuh. Heeh. Pocong banget. Ini imajinasi orang mah aya sih. Bungeutna kumaha? Rusak, Hancur, Ente. lebur, berbelit-belit. atau Biasa. polos. Anjing biasa. Anjing biasa. Emang biasa teh. Bodas. Hah? Bodas. Oh, beungeutna bodas. Kulitna. Kan dibungkus kan. Iya kan beungeut maksud Oh, urang. banget. Ini. Bodas. Naon berarti bi aing nanya bodas cenah. Kulitna Lain bodas putih gitu nya. Sian anjing. Putih mah si momok. Aya Cimomok eta mah ngaran babaturan urang. Uti Cimomok. Cimomok kemana? Om nanti kalau di depan orang-orang mah jangan manggil aku Cimomok ya. Iya, Uti maaf itu udah kebiasaan tuh. Kebiasaan pas kecil ya. Pas kecil kamu sama kakak kamu kan dipanggilnya Cimomok mana. Nah, tah nah apa disebut semua karena budak awe hijina. Jadi orang nu ka hiji lain keluargana coba langsung. Sian salah ngomong. Ongkos segala apal tadi teh. Eta mah jadi teritorialna keluarga, family. Urang teu bisa asup. Teu bisa asup ka ranah batur. Soalna anak nu kaduana disebutna si Paus. Oh, berarti Kelanjutna. random. Tuh terus tanyakan ke si Paus. Oh ini keluarga unggas aing teh. Iya reptil. Unggas. Naon? Paus naon? Mamalia aing teh. Cimomok mana Cimomok? Tirah anjing ya jadi si paus jadi unggas. Unggas. Ki. Resepe ningali batur salah teh. Sopan. Sepuan cenah hayang disapu. Puan bae teh kudu Ini tah. Ayeuna sukses diomongkeun balangsak diomongkeun ayeuna makeun bae we. Kan bahayanya bos. Sok we omongkeun urang di tukangnya sing wareg. Tah anu terakhir eta mah kan tahun tadi cek simus 2008. Zaman SD mun cek urang doa anu 2005 nya SD teh 2005 2006. Nah, ieu nu anyarna aya anu ieu mah happening lagi nasional, Bos. Non Mangyana. Wah. Aing teh tadi tiap ieu, nya kitu nya. Padahal teh nyaho tah. Template ruas Template. Mangyana. Para ikon Rame pisan. Aya dua di orang teh Mangyana teh di dasiran. Ditambah deui. Tadi urang Kan balik ditambah heula. deui. Si anjing. Ditambah. Si anjing. Tebak. Nah, aing oge. Kuy. Apa? Urang mah teu miluan demi Allah. Ente kan si aku emang goblok. Si aku mah kitu otakna teh. Kan urang geus dibere konteks si Mangyana cadas pangeran berarti kan eueuh deui anu lain. Ieu kan aya dua. Kumaha anjing. Tapi apal teh carita mukakeun panto. Naon? Si aing si Gali. Aing nyaho. Teu ieu cadas pangeran bos. Ieu naon ngaranna teh orai oren. Orai koneng nah jadi oren anjing. Cing ada Twitternya mitinanya. Oh jadi itu naiknya di X. Hanya orang sih atau di Twitter. Tapi mana pada saat eta Asa bener sih. percaya berarti. Percaya anjing. Ngan Cing goblok can teu leungit teu mah euy. ceritana kumaha cenah? Orang eta baru dak sih. Pat yang lagi rame cenah. Voice note heula. Voice note Beredar Oh luas. nyanyi terus. Terus kan loba nu ieu nonton Komen. komen Cing bener cing aing teh nu leungit di cadas pangeran. Jadi semua warga teh mendadak percaya bahwa itu teh bener gitu nya. Didahar ku orai konengnya. Ditambahan di si motorna teh aya di dinya. Iya. Voice note teh geueumeuan deui. Heuman. Nah, Jadi ngabangun suasana banget kan. Eta bener ngan aya hiji jelema nu abah-abah punten nya abahnya. Si abah era nepi ka ayeuna jigana eta panu. Aduh. Urang di jero. Head voice nya. Coba head voice eta mah kan. Head voice eta mah. Urang di jero ieu nyeri. Coba urang teh. Padahal mah Tebak lamun head voice gitu jurigna bentukna kumaha. Kita nebak bentuk. aya wae nya klinikna teh. Ipis ya.
triplek. Belentrang. Jadi ngabelentrang. Belentrang. Karena head voice. Tapi kudu head voice gitunya si Abah. Abah. Ya memang teknik vokal anu dikuasai si eta nya head voice. Gitu. Jadi kudu ngabayangkeun bentukna. Orai pan. Cenah bentukna orai berarti tipis. Tapi aya soraan, orai teh. Aduh, urang di kolong ieu nyeri aduh. Kan kurang cik urang mah. Tulang Naon? cik aja. Gestur. Gestur. Kurang gestur. Kita mah oraina ieu nya, botinya. Ngarapan aduh. Ya mah gitu mana mah bieu mah. Nah, gitu. Orang mah aya orai boti. Apa emang aya orai boti? Cenah si Aki mikir, aduh. Ini orang di jero walungan aduh. Walungan aduh. Goblok. Oraina mana mah boti berarti. Tapi eta nyambung tadi ti obrolan mimiti ieu oge kuy. Naon tadi teh? Bang Emok. Kan eta awalna ternyata geuning pada akhirnya eta hutang nya kabur ti hutang cenah ditagih. Soalnya di tasna aya kertas-kertas notaris. Cenah nyambung berarti. Teu jauhi Bang Emok teh bener. Di sini bikin dunia mistis di gonjelang-ganjeling ku pinjol berarti nya. Dunia gonjang ganjing gini. Kredibilitas kuncen eta turun. Kikieuan soalnya. Kijing boti. Anjing. Keren tapi eta si Abah bah. Semangat bah terus bah eta. Culture eta, budaya. Lebih ka napal kanu jiga urang misalkan gawe apalna orang-orang Sumedang. Iya anak tah juga gitu. Benar. Benar. Soalnya teh trendingnya ngelehkeun Cristiano Ronaldo nyetak gol. Dina X eta nasional. Ternyata si Kang Jana teh indit make bus Arimbi. Make bos Arimbi. Cirebon nya. Ka Cirebon. Kapangi di Paseh. Kepangi di Paseh. Aduh. Dari Abah atuh mah jeung di jero walungan, di jero sumur, di jero goa. Nya si anak nage kanu Arimbi mangkat. Kudu latihan vokal. Kadu latihan vokal dari Abah atuh headphone. Aduh anjing. Latihan Karbu vokal. butut. Gitu head voice. Aya anu melipir di non lain melipir. Udah cadas pangeran ge melipirnya lain Tanjung Sari kan sebetulnya. Anu di Nangor ieu kuy maneh apa ieu. Soalnya pernah masuk TV oge. Naon Nangor? Dua dunia. Nu mana teh? Iya, Cok. Jembatan Cincin. Wah anjing. Wih, jembatan Citole Cincin. pernah non Ikrom. Ikrom. Terus si TV oge pernah dua dunia di dinya gini mediasi gitu. Mana percaya teh kana mediasi eta? Aya percaya. Percaya wae euy tadi. Mana? Teu, urang mah coklat henteu urang mah masalah mistis-mistisan mah teu percaya. Lain sebetulnya mah si Muis teh lain teu percaya tapi apapun statementna hayang kontra jeung maneh. Emang eta tujuan Gitu ya. yang pasti ya we urang mah ada resep kontradiksi urang mah jelemana. Nah, aku ibet percaya. Sok. Coba jelaskan secara teknis. Sok cikan jelaskeun secara keilmuan. Energi bos Percaya orang energi mah? Percaya kan? Percaya energi nama. Percaya. Bisa gitu. Halus sih Jelas. Penjelasan padat macam apa? iyalah padat pisan, padat. Mana percaya tuh percaya. Cik kamu jelaskan energi euy. Simple, padat dan gak jelas ya. GJLS. Gitu. Bener. Oh, urang aya pertanyaan anyar oge ieu. Karena kamari teh ningali aya konten jujurigan. Terus manehna teh jiga Ghost Buster. Hunter. Ghostbuster. Bener. Ghostbuster. Jadi manehna teh kontenna teh Indo neangan tepat-tepat angker gitu terus make alat geuning gitu-gitu. Nah, aya hiji timna teh anu karena cenah didinya disinyalir teh gede pisan aura atau energi non Mistiknya. negatifna meureun. Tah, moal si tim eta teh cenah moal. Kayak gituan. Karena ieu tekanan energi si gaib eta tinggi pisan. Tah korelasina teh urang teh inget ka maneh basa keur jeung aing ziarah pernah tengah puting tiba-tiba teh anjing yeuh tah nah bet moal eta mun aya energi gaib jurig eta. Can dahar nya. Bener kan maneh ngalami eta rek utah. Yeah. Semacam iya urang mah contohna mah ketika misalkan urang asup ka hiji imah anu kotor, urang kan sok ngarasa teu nyamannya. Jika kitu papanggih jeung energi anu teu sesuai jeung Kotor, negatif lah. Bertabrakan jeung energi nu ku urang bawa. gitu.
Nah, hamba teu percaya. Karena ya orang nu kahijina teu percaya teh orang percaya sihir. Percaya energi anu mistis nu itu anu teu percaya nama orang pas bagian divisualisasikeun teh teu percaya. Mun itu teh nyaritakeun urang mah euy kamari misalkan papanggih jeung buta jeung ieu tah urang nu kitu mah teu percaya da soalna nu kahiji. Tapi punten lain hayang papanggihnya da sieun anggur papanggih mah isin aing mah era papanggihnya nyumput teh bro belegedeg pocong hareupeun irung pan mengpet paling Mangkaring putih. makain putih tak kan energina orang percaya sihirna percaya cuman eta nu carita build Anjing. nu ngabuild ina tah eta tah Ngeri. eta bacot cuk urang gitu Dibumbukeun nya. dibumbukeun aneh Tapi nah atuh borangan pan eueuh teu percaya. justru eta cuk urang oge Kontradiksi. imajinasina urang tarik Berarti imajinasina teh inputna teh ti visual-visual anu ditampilkeun di TV Tah, atau eta. viral-viral gitu ya. nu dicaritakeun cenah aya beungeutna buruk cenah leungeunna teh gempor ciga Kentob. kuy itu Kentop kejar cerita mistis kuy Cekung. Cekung. Anu kieu kumaha? tuh nya ya iya jeung si aku itu ya Allah Tapi ya eta naon eta? Jurik nu beungeut teh kieu. Jatuh merenya. murag jadi eta mah ieu pilarna lelesotan kan di pilar Longsor. longsor cuma gitu Jika botik kan sok longsor. Gitu. Urang pantes moal mau jadi botik. foto satu boti bottom lu lapar sih Lapar, ngalamun di lapar Ngarawudi. si iya si pras Padahal mah ceket hayang nginumnya. bating neken bahaya Eta kan tadi orang menceritakan kisah-kisah misteri dongeng-dongeng entah eta bener atau henteu nya cuman horor gitunya mistis. Tapi anu konteksnya teh sakur Ngimpi. eta negatif, anu aura negatif, energi negatif. Tah, urang teh hayang mencoba menyambungkan beberapa kejadian atau tragedi anu cenah mah eta teh aya ikut campurna si makhluk-makhluk astral. Salah sahijina mun di urang mah aya di Sanur, di Bangkong oge pernah oh tikungannya tikungan eta kan loba pisan anu cedera dia. tabrakan kecelakaan Terus loba oge anu menyebutkeun bahwa aya gangguan makhluk astral. Nah, wareg teu kuy eta dahar. teu kudu kitu atuh yang si boti mah Kalau orang mesti nyalahkeun jurig euy. heeh saya jurig disalahna naon disalahna Hitut-hitut wae. Ayeuna cenah hitut-hitut wae ka juri. Soalnya kan eta mah jalanna emang curam, Bos. tak eta geus kadinya gara berpikir teh logis Tumben nyambung. Orang sumber ti sadik. Saha? Ti Jombi. Anjing. Si Jombi, si Jombinya. sebutkeun lah Jombi teh Jombi teh saha jelema naon? Jadi si Jombi itu adalah seorang pedagang kaki lima punya kios di alun-alun. Si eta sok menghimpun informasi, Bos. oh berarti pundi-pundi informasi di dinya Aya. terkumpul Pusat. kabeh pusat Di warung Jombi, sebelah. tapi jadi lamun kejadian naon teh. panggalana oh iya update soalna anu baheula aya kecelakaan kontainer nabrak Indomaret ge eta anu panggalana update Lebih karek kebeunang kiosna Jombi mah. Tapi amannya. Heeh. Beda makhluk alam. Nah, menurut si Jombi, tikungan Bangkong eta baheulana baheulana teh dijieun eukeur tempat sniper cenah, Bos. tembak Kira kumaha? Jadi kan gitu tah di luhur. Urang ruaskan eta anjir. Di handap, urang mah lo rebaskeun eta Asli. di handap. Elmu orang arah di Bandung kan ka luhur juga gitu. Iya belah dieuna. Arah di Bandung kan jika ka luhur ka dieu teh. heeh Nah, si cek si Jombi mah eta teh emang didesain jalanna gitu. Si Jombi nyaritana beri gitu. Ku pamajikanna di kieu. train tebusan Juga si Jombi pergi. Dari ka potong. Eta ulah dipotong urang nu motong kita. Nah, eta emang didesain gitu si jalan teh. nya Menawan mengke
bangsa urang cenah lamun aya penjajah teh ti luhur geus kari dieu tah. Jadi datang nanti ti kulon ti arah Nangor si musuh teh. Ya ti luhur geus kari geus rek siap-siap sniper nembak gitu. Anjing goblok informasi di mana sumber di mana si Jomi. Improve enakeun oge gitu penjelasan teh. Asup gitu. Logis. Enakeun cenah. Enakeun emang enak. Logis. Logistik eta. Si Jombi ngarang ge eta percaya dah. Percaya. Jom kamu keren Jom. Tapi da ngaranna ge dongengnya terlepas bener atau henteu tapi menghibur gitu. Jigana nu nya jalan teh teu apal meureunnya bahwa lamun terus kieu teh kalau bajilaka di kemudian hari teh. Baheula nya wajar baheula mah teu arsitektur ge pan. Pan mal teu mikir ayeuna bakal aya kendaraan badag kumaha nu penting baheula mah kan nyari kreuh lempang gitu Ke Bogor. Si Jom. lempang ka Bogor cenah. Joko Kendil. Eta geus beak di inuman tinggal. Cek aing mah ge bener kuy maneh mah kuy eta mah maneh mah ieu naon disebutna teh penyakit anyar teh nu WHO teh. Kontol. Dina otak tolol gitu. Udah tolol dina otak tolol disebut jadi konti. Ada ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik mah kosong. Oi, teh kita teh jadi. Itu si ieu ngomong kontol tadi aing inget keur nyetiran kan di pamajikan aing. Saya baca. Enggak boleh. Itu baca cacing tarik. Dina biasa tulisan mobil aing nyetir. Enggak boleh. Kenapa? Ini ada Ryan. Lalu tulisannya sih. Bawa kamu hideung ih cenah. Kayak ku aing ieu nya aya ada parkir mobilna. Percuma atuh wajah cantik cenah kalau bawalnya koromod. Kamu mah coy cenah. Di handapna tulisan make et jelema aing dan aing wawuh jelema eta di Tanjung Sari ya. di Tanjung Sari. Nah, dina beus tulisan kieu Keramat Jati kalau aing mun maneh ningali link tulisan dina beus Keramat Jati. Tukangna Pasal ku tulisan ku sepeda. Aing nepi ka ulah dibaca Pak eta ada Ryan cenah enggak boleh gitu kamu tong tarik teh. Percuma wajah cantik tapi kahandapna bau basreng. Ingat orang kita. Bawal kamu koromod anjing cing teh ieu. Make et deh. Ih, yang verbal bilang pelecehan. di et deh berarti di tag. Pelecehan tekstual pelecehan. Percuma bawal kamu dibalas ya di luhur teh kudu macana. Biarin cenah. Biarin yang penting aku mah cantik cenah koromod juga. Saha? Teuing. Kok hafal? Tuh, Bro. Tetangga didinya nya. Udah barudak pasti barudak eta. Orang nyaho deh. Kayak tinggal nya ada bus Keramat Jati yang parkir di Pasar Bako, lihat tulisan belakangnya. Duh, aing ya wae. Koromod cenah bawahnya koromod. Sakitu enggak sih? SN di WA we nya. WA gitu. Itu kudu nulis dina Keramat Jati gitu. Jadi batur teh nyarah mun. Ente tapi si eta bisa ngabales tapi nu ditujuna. Jika mah maca. Bisa ngabales. Ngabales di luhur dibalas ku bae kumaha urang cenah. Atuh Eta mah teuing ku jelema nu ngarasa meureunnya. jika nama cek aing WA we ya aya lagi teknologi ngadunya Keramat Jati kabayang eta Aya serat janji oge jiga nama lamun arek pasea urang di bus itu. nepi ka dinya anjing eta heuroy. Mun nepi ka ngorbankeun bos Keramat Jati heuroy eta. Kapan kudu ka WA atuh. Tapi by the way nya By the way, Juga iya kan pasti apa tuan takur pedit anjing. anjing eta tulisan bro. Tulisan eta di ditu nepi ayeuna nya nepi ka ayeuna. Eta teh jelema kesal jeung na teh mudanya dituliskeun ka dinya. ekspresi kekesalan. Kekesalan. Jadi pandal. Vandalisme. Anjing. Capek Asa- pisan. Jujurnya ima episode ima asa urusian. Emang urusian bae meureunnya Beda nanti adalah pindah set tungkul gitu. Segitu. otak nama anger teu pindah. Tapi mungkin Polo. Polo ka mana ge? Itu polos itu kadeuleuh nya. Beranian eta mah barang bagus kade. Udah dicoba udah. lah gitu untuk episode kali ini mah tapi pertanyaan terakhir masih bisa diskusi lah debatable kan ya. Marane bumi bulat atau bumi jajar genjang bumi datar Teuing eta Samuel Robotem aing nyaho eta nu nyieuna. oh nya jelaskeun. Jadi si Samuel Robotem teh baheula teh tahun 187 Ya bisa di cross check ku netizen kudu bener. Ting teh kita ngeri goblok teh. Oh ya.
Lagi ngomongkeun angka. Tapi bener eta nu ngayakeun bumi datar mah si Samuel Robotem urang inget keneh ngaranna soalna Anu pertama kali ngomong gitu mempopulerkan eta eta. bahwa si bumi itu ternyata datar. Heeh. Dikelilingi dinding-dinding es. Itu bisa ditembus. Hungkul. Bener eta. Naon deui? Bumi teh sebetulna mah tidak bulat, tidak datar cenah. Tapi Kieu we nu ditempo ku urang kieu. yang sayanya Gitu we yang saya. Nyari mana? Yang led gua. Rek sia ngomong bumi butar bumi. Iya maka don. Bukan butar cek aja. Datar jeung bulat jadi butar. Bumi butar. Sina ngatulo atulo butar. Jadi yang led. tiga buah ke kamari. Bumi teh aduh aja yang muncrat teh. Bumi butar atau bumi bulat atau datar. Yang saya bumi mah keur nyaran deh. Capeun. Si blek kuy teh eta mah. Blek kuy aya kunaon maneh. Jika ayo we angin muson apa? Angin ribut. Aduh, gitu ya. So, cek ang kumaha eta mengikuti teh bumi datar bumi bulat. Orang nuturkeun tren we. Naon? Nyan mun anu leuwih loba anu nyebut eta bulat, urang ngilu. Leuwih loba anu ieu nyebut datar, nya ngilu we bae urang teu paduli sebetulna mereka. Sarua urang ge teu paduli anger. Da tokan listrik hurung aing di nu riweuh. Eta. Nya bener teh. Keluarga anu maraban ge lain nu butar, lain nu datar, lain nu si butar-butar sing ngaranna tulo we. Tapi nya Rek bule di anjing jajaran genjang bumi mah. Rek nyenglet. Rek nyengler gitu. Penting mah naon? oh anjing. Karena naon maksudnya karena urang pribadi mah teu boga perkakas untuk mengupas eta jadi ngikut ilmuwan ini ngomong nu mana. Bener geus we saayana. Jadi sok tahu mendadak jadi profesor. Nyenglet bae. Mendadak jadi apa Edisonnya. Eta nyenglet. Kieu ge. Mane naon kuy mane? Nah. Bulat lah. Umum lah, umum orang mah gitu. Orang Ieu cek aing ge, ieu produser ieu tolol. Bulat butar. Soalnya aya urang babaturan anu cukup fanatik anu bumi datar, fanatik gitu. Saha? Cenah ka dieu we ngobrol jeung urang gitu. Eta geus berecan cicilan. Saya teu boga cicilan saya teh mah. Yang lihat sabeulah nya. Lieur. Terus geus kieu intir mah tong loba teh nguruskeun hirup batur geus kan bae rek bulat, datar, jajaran genjang, trapesium, majemuk bertingkat. Geus naon we kipai. Sin kostan. Aneh gitu. Geus tong sok nu lain-lain. Geus uruskeun hirup pribadi geus. Bener. Bulat. Jadi ka produser. Nah, bulat butar. Hah? Oh, jangan meamikan. Ais ngamuk ada yang bulat datar ge. Heeh. Tapi eta keren dah bumi bulat dan datar teh sebetulnya mah ada teorina menyaguar ku sorangan lah lieur uruskeun gajihan puguh-puguh aing UMK UMR geus sok naon dek bumi naon boleh ya. Urang rek bumi naon panyawangan ayo. Bumi. Boli deung. non boli deung cek aing ge jata jago ieu tapi keur orang Tanjung Sari nu apal Keramat Jati eta sok parkir di mana boleh cross check orangnya hayang. aya Banyak ayeuna berita ya kana ayeuna. aya nepi ka ayeuna nu si Erika tadi pas lagi pisan Oke. ditulis Di belah mana sih kan si bos teh itu kan pisan tulisan Keramat Jati make et deh. Oh percuma kamu cantik tapi koromod naon dan bau basreng bawahnya. Kang tulisan di Kang mun tiasa mulai di dia. WA Kang gitu. nomorna tulis di dinya nomor. Ku aing kana mah saya Muis. Jadi lamun gara kawan mah geus WA we. Tah ieu nomorna. Kabayang teh lamun caritana eta 3 bulan teh beres-beres. Keramat Jati tulisan maneh hungkul ge kabeh. Panjang. Sakurilingna. Panjang. Mana di mana? Aing di dieu. Atuh moal panggil-panggil. Janjian Kemis siap cenah gitu. Di mana janjian? Dibacana Jumaat. Dibacana kan mobilnya keburu ini ngangkutan karyawan. Bisa jadi karyawan oge teh nulisan. Jika nama itu konspirasi Anjing. cing bener Marketingnya. marketing ci aing mah eta mah Eta orang terdekat anu paling memungkinkan membuat eta kan pasti penumpang ataupun supir. cupir Bener ya. Nil
nya kurang lebih sakitulah episode kali ini mah. Hatur nuhun nya sadayana. Kita aya closing statement da ieu mah kabeh oge geus jadi ilmu pengetahuan. Keren ya pokoknya episode sekarang udah. Nah, ieu roti bakar sanes sponsor tapi ieu enak meserna di SD. Bukan ini mah aku tahu di samping BPRKS ya. Dekat Padong. Lila. Lila. Oh, lumpia. Lumpia. Basreng eta deket Basreng. Bau teu. Dekat basreng bau. Kenapa bau basreng? Ih, kamu bau basreng. Ih. Guys, pokoknya masa gitu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.